Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mankobah ke-28 nyarioskeun ngahampura Raja Jin ka jalma anu maehan putrana. Dicarioskeun ku ulama Baghdad. Di Baghdad aya hiji alim, sabada Jumat anjeunna angkat ziarah ka kuburan, diiring ku santri-santrina. Barang di jalan mendak orai hideung, teras ditenggel ku tungkedna dongkap ka paeh. Saparantos maehan orai, reup poe ku mega les alim teh hanteu aya. Santri-santrina kalintang karageteunana, teras pada milari, tapi weleh henteu kapendak. Kinten sajam ti waktos hanteu ayana eta alim teh sumping deui, sarta ginding luar biasa. Teras ku santri-santrina dibarujeng sareng ditaros. Saur alim, tadi teh basa poek kaula dibarawa ku pirang-pirang jin ka hiji pulau. Tuluy dibarawa ka jero laut ka nagara jin. Tuluy kaula didaheuskeun ka raja, kasampak rajana keur ngadeg dina kartil kerajaan. Dipayuneun raja aya mayit, dijolopongkeun dina luhur dipan anu kacida alusna. Sirahna beulah, getihna ngocor keneh kana awakna. Tidinya tuluy mariksa ka jin anu mawa kaula. Saurna saha ieu teh? Saur baladna, ieu teh jalma anu maehan putra Gusti tea. Tidinya tuluy eta raja ningali ka kaula, ningalina bangun puhara benduna. Saurna naha maneh make maehan anak kaula hanteu kalawan dosa. Piraku maneh hanteu nyaho dosana maehan. Kapan maneh kasebut ajengan? Dijawab ku kaula, perkawis maehan tuang putra, jisim abdi henteu pisan-pisan sumawonten maehan, pendak oge hanteu. Saur raja, maneh moal bisa munkir, sabab tah saksi sakitu lobana. Dijawab deui ku kaula, sadayana oge bohong, fitnah hungkul. Sangkem saksi coba ku Gusti parios, getih anu aya dina iteukna. Saur raja ari eta dina iteuk maneh getih naon? Jawab kaula, ieu mah getih tilas maehan orai. Saur raja maneh jelma pang bodo-bodona, mun hanteu nyaho tah orai teh anak kaula. Tidinya kaula bingung, hanteu bisa ngajawab deui. Bumi alam asa rapet tina bawaning ku susah. Tuluy raja ngalieu ka panghulu, saurna ieu jalma geus ngaku maehan anak kaula, geura bere putusan hukum pati. Tidinya tuluy panghulu mere putusan, yen kaula kudu dipaehan. Tuluy kaula dipasrahkeun ka Logojo. Barang kaula rek disabet ku Logojo, kaula ngajerit dina hate, nyuhunkeun tulung ka Said Abdul Qadir. Barang kaula ngajerit, jol aya hiji lalaki anu mancur cahayana. Cek eta lalaki ieu jalma ulah dipaehan, sabab muridna Said Abdul Qadir. Lamun ku anjeun dipaehan, kumaha pijawabeun anjeun ka Said Abdul Qadir? Upami anjeun bendu, saur raja, ajengan kulantaran kaula ngagungkeun ka Said Abdul Qadir, dosa anjeun anu sakitu gedena dihampura ku kaula. Ngan memeh mulang pangaimankeun heula nyalatan anak kaula jeung pangmacakeun istighfar. Tuluy kaula dibere papakayan saenggeus beres nyalatan. Tuluy kaula dianterkeun deui ka dieu. Mankobah ka-30 nambaan jalma anu diheureuyan jin. Dicarioskeun ku Syekh Jalalul Bukhari, saha-saha jalma anu diheureuyan jin, baca tampokeun kana ceulina. Ya hadratus syaihi kutubul alimi muhyil haqqi wadini Said Abdul Qadir Kailani. Insya Allah cager, jeung saha-saha anu sieun ku rampog atawa ku musuh, tuluy nyokot taneuh hideung, baca jenengan Said Abdul Qadir. Dina eta taneuh tuluy aurkeun kana jihad anu dipikasieun teh. Insya Allah diraksa ku Gusti Allah. Jeung saha-saha anu meunang kasusahan atawa kahesean, tuluy tawasul ku Said Abdul Qadir. Tangtu ku Gusti Allah, kasusahanana diganti ku kabungahan, kaheseanana diganti ku kagampangan. Mankobah ka-31 nyarioskeun Said Abdul Qadir nyium pandangan Kangjeng Nabi waktos ziarah. Hiji waktos anjeunna angkat ziarah ka eyangna ka Madinah. Barang sumping ka Hujrah Sarifah pakuleman anu mulya, anjeunna ngadeg di payuneunana kengeng 40 dinten. Pandangan duanana dikanadadakeun bari munajat ku ieu dua bait. Dunubi kama wujil bahri kamislil jibalis summi bal hiya akbar. Walakin naha indal karim idza afajannahu minal bu'udi bal hiya asgor. Hartosna ari dosa sim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageung.
Nanging upami Gusti nuloman ngahampura ibarat hiji jangjang rametuk malih kirang sareng teras anjeuna munajat deui ku ieu dua bait. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluhu tuqabbilul ardo ani wahyana ibati wahadihi taubatul asbahi qad hadarat fahmud bima yitaka kaituhdo biha safati. Hartosna waktos tebih ti Gusti ruh sim abdi dijuru ngadehesan kadampal Gusti wawakil abdi dupi ayeuna abdi pribados dumahas mugi panangan Gusti kaluarkeun ka abdi. Barang parantos kitu jol panangan Kanjeng anu mulia kaluar tina hujroh saripah teras ku Sayyid Abdul Qadir dicepeng sareng diambung sareng disimpen dina luhureun mastakana. Mankobah ka-32 nyarioskeun boboranana di 70 bumi muridna dina hiji waktos. Dicarioskeun dina hiji dinten sasih siam Sayyid Abdul Qadir diundang boboran siam ku 70 muridna masing-masing palai disumpingan ka bumina. Sareng itu ieu hante terangeun pada ngondang ka Sayyid Abdul Qadir. Barang dongkap kana waktosna barang boboran eta 70 bumi kasumpingan kasubadanan ku Sayyid Abdul Qadir sareng anjeunna aya boboran di bumina. Hal kajadian ieu kalintang pisan masyhurna di Baghdad. Mankobah ka-33 nyarioskeun nyalametkeun hiji istri muridna Sayyid Abdul Qadir tina hianatna hiji lalaki paseh. Di Baghdad aya hiji istri kalintang geulisna eta istri memeh lebet kana golongan muridna Sayyid Abdul Qadir dipikahayang ku hiji lalaki pasek. Sareng kahayangna ku eta istri henteu dilayanan. Tapi eta lalaki henteu eureun-eureun neangan jalan supaya laksana maksadna. Barang dina hiji dinten eta istri aya keperluan angkat ka hiji guha nyalira. Henteu gaduh sangkaan eta lalaki nuturkeun pengkeureunana. Barang parantos dongkap ka guha, teras eta lalaki rek hianat, rek ngarempak kahormatanana istri tea. Tidinya teras eta istri ngagero nyuhunkeun tulung ka Sayyid Abdul Qadir. Waktos harita Sayyid Abdul Qadir nuju abdas di madrasahna, teras gamparan anjeunna duanana dibaledogkeun ka jihad guha. Barang si lalaki pasek bade maksa ka eta istri, gedak-gedak gamparan anu dua teh narenggelan ka lalaki tea, tepi ka paeh harita keneh. Saparantos kitu teras eta dua gamparan dicanda ku eta istri disanggakeun ka Sayyid Abdul Qadir sareng nyarioskeun lalakon di payunan jalma seueur. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.